Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng Kang Hamdan dina neraskeun jejer cariyos kasarung kaliang maung. Carita ieu karangan Simkuring Pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana saatacan Simkuring raskeun hanca cariyosna teu kenging hilapnya subscribe supaya Simkuring dina neraskeun ngacaprukna leuwih pogot deui jeung caritana leuwih manjang kitunya wargi-wargi Sunda sadayana di mana bae ayana anu mendakan ieu channel teu kenging hilapnya di subscribe channelna. Mangga urang kawitanan supaya teu nyangkolong kana waktos. Barang BNI keramisak mikiran kaayaan si Ucil anu can balik keneh bae ditunggu-tunggu bari jeung mikiran kaayaan sore harita kudu kunaon ngeusian beuteung kusabab teu ngahasilkeun nanaon digawe di kebon poe harita. Masih kene can aya anu mayar buruh saeutik-eutik acan, tapi keur kitu teh kulutrak sora panto dapur kadenge aya nu muka atuh BNI teh langsung ngaleret ka palebah panto breh teh katingali si Ucil keur nyerengeh bari neuteup ka indungna anu keur ceurik. Mak, kunaon mak? Atuh ceurik kitu, ulah ceurik. Era da mah teh geus kolot. Ngan hayu bae ceurik kunaon mak, kunaon? Tanya si Ucil bari neuteup ka indungna. Si Ucil harita can asup kalahka ngajenjen nangtung di hareupeun panto. Jeh, geudeungan maneh Ucil sugan teh saha? Mate pugu keur mikiran maneh. Sok sieun maneh teh pundung kusabab rumasa ti isuk mate teu mere dahar ka maneh da kumaha eueuh nanaon komo deui ayeuna Ucil bingung mate teu boga beas duit teu meunang geuningan gaplah keneh bae boro-boro bisa mayar hutang. Sok sieun isuk teh kurunyung deui bibi warung nagih teh kunaon mamayar. Aduh Gusti Ucil nah bet kieu-kieu teh urang ayeuna. Jawab BNI bari neuteup ka si Ucil bari jeung tetep bae ramisak. Mak, ulah hariwang mak. Ieu Ucil bae ayeuna mawa lauk sasiki lauk peda jeung kurupuk biasa liter. Alhamdulillah geuning Ucil bae ayeuna mah hasil mah berkah pokona mah seubeuteung ngan ari kudu mayar hutang mah kudu kunaon Ucil teu boga duit ayeuna mah emak sing sabar bae. Mudah-mudahan bibi warung isukan mun aya ka dieu teh sing sadar da kudu kumaha mak, kudu kumaha. Jeung si Ucil bari ceurik langsung asup lumpat ka indungna nyamperkeun langsung ngagabrug beas jeung kurupuk katut lauk mah digolerkeun digigireun indungna langsung nangkep ka indungna. Gusti ya Allah, emak bener-bener sedih Ucil, sedih. Nuhun Ucil, nuhun. Nganjeun sanajan leutik oleh oge geuningan geus bisa ngabungahkeun hate emak. Hampura Ucil, hampura. Kudu kumaha mah, kudu kumaha mah yeuna ya Allah. Kumaha Ucil, aduh bingung mah bingung. Tembal BNI bari ceurik nuluykeun ceurikna kusabab bingung sanajan aya rasa bungah kusabab meureunan sore harita manehna duaan bakal seubuh ari beuteung mah kusabab ningali gigireunna ayeuna geus aya beas saliter jeung lauk peda katut kurupuk. Nyah, kudu kumaha emak, kudu kumaha geus ayeuna mah leh
pikiran teuing mendingan gerasakan beteng lapar rasakan sangu beasa kita lumayan kurang sebekeun beteng urusan isukan bibi warung lagi amaka mama kumaha isukan teuing ucil kumati sukan ayeuna mah ulah mikiran naon deui sebekeun bae beteng urang mah sebekeun Jok si Ucil bari neuteup ka indungna geus kitu mah BNI ge teu mikiran naon deui langsung nangtung kusabab boro-boro ning si Ucil anu budak keneh manehna oge beutengna beuki murilit wae geus menta eusi nya atuh ari geus kitu mah ayeuna beasna diisikan heula make beuteng wipu kemudian maneh Ucil hampura bener-bener mah minta dihampura kusabab geuningan kieu mah teh can bisa ngabungahkeun maneh bapa maneh aya di imah matak pikeuleuh emak bae ayeuna eueuh teuing ka mana geuningan can balik-balik bae mending lamun menang pagawean ari geus ngadon kurilingan kaditu ka dieu lulumpangan teu pararugu beuneunan leuwih sangsara tibatan aya di imah bareng jeung urang Ucil cek BNI bari lempang muru keluar rek isikan beas dina baskom leutik si Ucil harita teu nembalan kalah ka cicing bari neruskeun cerikna harita ge BNI teu ngomong naon deui bari ngusapan beuteng manehna nu karasa peurih ngalas ningali kaayaan anak tapi dalah kudu kumaha manehna ge ripuh atuh geus teu mikiran naon deui langsung ngumbah beas sanggeus beres ngisikan beas si Ucil teu hararese teu kudu dititah manehna teh langsung mirun seuneu geus kitu mah dimimitian ngagigihan nempikeun ka beres lauk ge dibeulem meureunnan aya kana satengah jam mah marenehna duaan nungguan asak sangu bari pamikiran si Ucil jeung indungna nya bangka ditu ka dieu mikiran kaayaan Mang Omon anu can puguh laratanana jeung deui matak bingung kusabab inditna teu puguh ka mana-manana akhirna matapi sangu teh asak atuh BNI jeung si Ucil teh bebarengan langsung ngangkat sangu terus diakeul heula ku BNI geus kitu mah brak maranehna teh meuni ponyo dalahar aduh mak geuningan nikmat alhamdulillah mah alhamdulillah sakieu oge geuningan karasa enakna beuteng mak beuteng seubeu aduh geuningeunah dahar jeung kerupuk mak kerupuk eta meuni padana dibeuleup oge meuni aduh Gusti nikmat mak tapi Ucil mah inget ka bapak kusabab beda mararasaan uing mararasaana beda mak cek si Ucil ngomong gitu matak heran didengena ku BNI maksud maneh teh naon Ucil mama teu ngarti sok jelaskeun ulah rarese supaya emak teu bingung maksud maneh naon coba cek BNI nanya bari jeung tarangna teh nembikeun ka ngariut kusabab mikir kaos nama rada jero iya mak kieu kan karasana teh tilu poe tingku Ucil teh
beda karasana bapak indit ngalabelut atawa ngusiup lauk teh teu meunang hiji-hiji acan, tapi po ayeuna karasa beda, asa gampang gitu mak. Nah buah-buah bapak oge rek balik beureum bunga mak uing lamun bapak balik ayeuna mah ulah mikiran bapak deka we rek henteu lah, nu penting mah bisa babarengan ku sabab geuningan leuwih enak aya bapak mak uing mah ngusiup jeung ngalablut ke babari. Cek si Ucil ngeberehkeun kaayaan pamikiranna waktu harita. Oh gitu Ucil, buah-buah atuh urang ngadoa bae mudah-mudahan bapak maneh bener-bener balik ayeuna mah geus lah, geus sore sakedeng deui magrib hayu urang kacai urang ngadoa mudah-mudahan nya bapak maneh teh balik. Cek BNI bari nangtung terus meresan piring jeung alat-alat dapur lainna anu kalalotor rek dibawa ka cai sakalian rek mandi. Nya maknya Ucil oge meni kesang ripuk kieu kesangna meni asa rapet kana baju wing rek mandi mak. Cek si Ucil nembalan geus kitu mah maranehna duaan langsung lalempang muru katampian anu aya di lembur maranehna tampian umum. Sanggeus duanana bareres mandi BNI oge geus beres ngumbahan piring baju kalotor harita duanana geus aya di imah deui. Teu karasa sore teh geus kalindih ku poekna peuting. Peuting oge karasa nikmatna dirasakeun ku BNI jeung si Ucil kusabab beuteung seubeuh sarege kacida tibrana. Akhirna mah nepikeun ka isuk deui duanana harita keur ngobrol di dapur bari nyang hareupan sangu anu keur dihaneutkeun ku BNI. Tapi ngadadak BNI jeung si Ucil kacida ngarajugna kusabab kadenge deui aya nu keketrok bari jeung uluk salam. Sampurasun bi aya di imah can kaleuweung bi ieu kuring rek nagih janji bibi po ayeuna teh kan geus janji jeung di kuring teh geus mere waktu kasempatan keur bibi mere longgar, tapi wayahna po ayeuna mah da lamun kuring teu menang duit ti bibi rek balanja kunaon bi rek balanja kunaon hampura bi aya keneh di imah ulah nyumput. Cek si bibi warung harita langsung ngomong gitu atuh BNI teh kacida ngaranjugna sakedeung cicing teu nembalan nanaon. Mak kudu kumaha mak eta si bibi geuning bener datang ayeuna nagih mak narek cicing wae mak atawa rek nyumput bisi marek nyumput aji bae keun bibi warung mak Ucil anu yang hareupan. Cek si Ucil langsung ngomong gitu kusabab karunya ka indungna geus pasti indungna mikiran kaayaan kahirupan maranehna dina waktu ayeuna beuki pusing beuki lieur karasana. Manehna oge sanajan leutik keneh geus ngarasakeun kaayaan kahirupan anu kacida ripuhna jeung deui ditagih janji ku bibi warung. Ulah Ucil ulah ayeuna mah rek kumaha rek beureum rek hideung mah moal lumpat moal nyumput da kumaha geus puguh kieu kaayaanana lamun emak ayeuna nyumput atawa kabur tetep bae kalah leuwih salah
kan bae rek dicarekan rek kumaha oge mah rek narimakeun. Cik bi Eni bari ngarenghap ngusahakeun nenangkeun batina sanajan bener-bener harita geus teu puguh rarasaan sabab yakin manehna bakal dicarekan ku si bibi warung kusabab geus jalir janji deui bae dina poe harita yakin moal bisa mayar hutang. Si Ucil harita ngan saukur neuteup ka indungna bari rembay cimata sabab karunya, sedangkan BNI lempang ka hareupeun pato kulutrak teh mukakeun panto. Geningan bibi hampura bi tadi kuring teh keur aya di kamar hampuranya lain nyompot lain kumaha kuring teh tapi kumahanya bi hampura. Cek BNI bari neuteup ka bibi warung kacida melasna. Kumaha bibi hampura aya naon? Nah mau bisa mayar deui lamun teu bisa mayar deui mah rek kumaha bibi rek kumaha kuring teh butuh kacida danan warung geus kararosong mangkaning duit kegedena teh dihutangkeun ka bibi barang teh erep ku bibi loba nama batur matara ngaharutang kuring ngahutangkeun sote ka bibi kusabab kuring nyaho kahirupan bibi tapi bibi oge kudu ngarti piraku geus rek 2 minggu can aya saperak-perak can atuh teu kabeh oge atuh saparo bi sing karunya ka kuring sing karunya. Cek si bibi warung bari neuteub ka BNI. Bi hampura kuring teh lain teu mikiran da kumaha can aya nu mayar kuring sapopoe digawe teh geunian gaplah can saurang-urang acan nu mere duit ka kuring bi hampura. Cek BNI nembalan bari tungkul matak pik karunyangan tapi keur bibi warung harita teuing kunaon peureuna dasar keur apes kaayaan BNI teh kusabab bibi warung langsung molotot ka cida ambekna. Aduh Gusti nah kieu teuing bibi ulah sok loba alasan piraku jalma ngagawekeun batur teh hayang mayar sok ngabohong teuing ieu teh ulah sok dibeakeun geura boga hutang teh pikiran bayarkeun hutang bi ulah sok ngabohong. Cek bibi warung kacida ambekna bari molotot ka BNI. Je aya naon ye bibi warung isuk-isuk kene geus ambek ka pamajikan kuring aya naon boga urusan naon pamajikan kuring ka bibi ulah kitu kawas lain tatangga bae moni ambek eta teh pamajikan kuring kitu kieu oge bibikanya aku kuring mah bi. Cek sora anu teu katitenan datangna iraha nepikeun ka bibi warung jeung BNI langsung bareng ngaleret ka eta suara nyatana geuningan Mang Omon geus ngajanteng bari neuteup ka bibi warung kacida ambekna kusabab ngadengkeun caritaan anu kacida matak peurihna didenge ku manehna. Bang Omon geuningannya Harita bibi warung nepikeun ka walah-wah weuleuh dina ngomongna kusabab kacida reuasna. Waktosna kabujeng seep cag urang dugikeun kadinya heula insyaallah kapayuna urang teraskeun deui tapi teu kaeng hilapnya supaya leuwih rame deui caritana subscribe heula na nya channelna mangga urang cekapkeun insyaallah kapayuna bakal leuwih rame deui carita Mang Omon kumahanya saenggeus Mang Omon datang ka lemurna deui nempo kaayaan pamajikanna keur diambek ku bibi warung. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.